Eta lumpat ke belah kaler, udah. Cek jalma-jalma bari rabang lanumpatan muru ka belah kaler. Gorobas kadenge ayeuna gorobas dina rungkun awi. Kolebat katempo ayeuna lumpat ka lebak. Itu euy, lumpat ka lando, udah. Cek jalma-jalma deui. Bari pating surungkuy gogorobasan lalumpatan muru ka lando. Corongan kobor, corongan kobor, eta kabulah dinyakun. Cek salah saurang deui ngagorowo. Atuh jalma-jalma teh lalumpatan deui muru ka lebak. Sebagian nyarorongan kobor atawa ku batre. Rungkun anu ngahalangan dibabat, batu-batu disingkang-singkangkeun. Tapi oleh nanaon. Jalma-jalma heran. Aneh, geuning nya. Padahal masih sidik tadi teh lumpat kapal badiukun euy. Cek Mang Boit. Sugan makhluk aja jadenya. Tembal Mang Udi. Kur kitu buru dulu jalma-jalma anu ti belah kidul daratangan. Si oreng teh tua kampung jeung baladna. Maranehna kaget barang tadi ngadenge rombongan PRT kadenge ribut. Naon euy? Aya bangsat naon? Tanya tua kampung. Lain bangsat patua, tapi sigana mah satu galak. Tuh tas ngadahar embe anu Mang Utam. Itu sampai gempar kabeh. Tembal Pak RT. Terus mana benang tuh? Tadi diudag teh lompat ka dieu. Tapi ngaleungit teuing ka mana? Cek Pak RT deui. Tayangan deui. Da pastina oge can jauh. Sok tayangan deui. Cek tua kampung. Jalma-jalma tuluy ngalider deui ngaprak ka unggal tempat. Unggal rungkun di asruk, pokona mah kabeh unggal tempat lider. Tapi oleh tetep teu kapanggih keneh bae. Antuk nama jalma-jalma teh ngarasa capek oge. Ya, capek pisan euy. Geus diubah ka ditu ka dieu ka mana-mana oge anggar teu kapanggih. Cek Mang Ocin. Cek dewek oge, pasti oge siluman. Geus tah percuma ditayangan oge. Antuk nama jalma-jalma teh balik deui mari laporan ka Pak RT jeung tua kampung. Tos diubah ka mana oge, teu ka pendak patua. Capena bae. Cek Mang Bogil mari laporan. Mohon Pak RT patua buah-buah eta makhluk kejadian. Kuring mah jadi kukureun kieu. Mang Uday oge ilu ngomong. Jagus atuh ari teu kapanggih mah da kumaha. Tapi tetep yo urang kudu hati-hati, urang kudu waspada. Bisi eta makhluk teh terus ngadodoho. Terus kudu kumaha Pak RT? Yah bubar bae heula tuh patua geus nyedek kasubuhnakeun ongkoh. Mun Pak RT bubar bae lah. Woi balubar. Ari geus kitu mah kabehana tuluy balubar. Dina kayan kitu di salah sahiji tempat teu jauh ti dinya aya hiji buhaya anu keur ngawaskeun. Matana anu buleut siga kaleci bubudidakan cahayaan. Si horeng eta teh putri Banyu Asih. Anu tos nyeun pucuk ti girang teh ngahakan embena Mang Utam tadi. Lamun teu inget kana janji aing ka Kang Amung, dihakan kabeh tah manusa-manusa teh ku aing. Gerentas eta buhaya sanggeus rombongan Pak RT jeung sajana jarauh eta buhaya ngepotkeun buntutna. Celegedeg robah wujud jadi awewe geulis. Tuluy awewe geulis anu nyaeta Nyimas Banyu Asih teh indit rek balik ka imah si Amung. Cag urang tunda heula. Caturkeun kaayaan isukna, hawa di lemur Cikawung karasa matak seger. Jalma-jalma geus mimiti sare buku pagaweana masing-masing, nu ka sawah, nu ka kebon. Malah nu arindit ka pasar oge aya. Sora sasatuan kadengereang patembalan, nya sora ayam, sora embe, sora bebek, sora soang jeung sajabana. Kadenge barudak oge reang sadana teh arulin udag-udagan. Dialokan ku sora budak leutik anu caririk, meureun hayang disusuan ku indungna. Ari di warung Cieti katempo loba ibu-ibu anu keur saribuk baralanja. Aya Ciayah, Ceunia, Ciis, Cenur Hayati jeung indungna si Bangpak oge aya. Kabehana saribuk marilihan balanjaan. Bari jeung kitu teh kadenge galuntrang ngobrol. Ceunia, geus ngadenge teu keur peuting Mang Utam beak dihakan ku satu galak?
Cek Ciyaya mimiti kadenge cumarita. Ah nu bener Ciyaya, kuring manyaanan kadenge aina geuning. Tembal Cinia. Ah Cinia mana ge hirup teh ulah kuper, Cinia ulah kuper. Ya kuring anu imahna jauh oge geus ngadenge. Ceis ilu nyarita. Jadi awal mah bebas bae gaul, Cinia gaul geura gaul. Cek Cemimin. Lain, geuning bisa nemang utam bae nya, embe nu diharap satu galak teh. Kapan nu sajana oge loba nu bogaeun embe teh. Tapi nu sajana mah aman teu kadengeuna naon. Cek Cenur Hayati. Ih atuh sagalana oge kumaha amal-amalan Cenur Hayati. Si Ayah meuni capetang nyaritana. Ari Cieti jeung indungna si Bangpak mah ngan saukur caricing teu ilu nyarita. Sedengkeun nu sajana mah melencrong ka Ciaya. Maksudna naon kumaha amal-amalan teh Ciaya? Cenia nganya deui meuni daria. Jih ari Cenia sok belet atuh mana kitu oge Mang Utam teh kurang sodaqoh kurang zakat. Ari embena teh kapan loba, kapan ari ngaran banda teh cek palabe oge kudu jakatan kudu disodaqohan. Cek Ceyayah deui meuni rostos. Ari Ceyayah oge kapan seueur hayamna. Naha Ceyayah oge sok ngajakatan kitu. Cenia siga nu ngabalikeun omongan Ceyayah. Ih atuhnya tangtu Cenia. Kuring mah hampir unggal bulan oge sok babagi daging hayam kapan nya ari ka Cenia mah rumah salah da bongan jauh imahna jadi can pernah kabagi. Cek Ciyaya nu aya di dinya katempo rada jarbi komo cuy ismah mending ngabalieu. Kur kitu teh Neng Heni anakna Ciyaya urunjung datang bari rawah riwih hari weus-weus siga bae nu manggih kareuwas. Mak itu emak itu. Cek Neng Heni rawah riwih. Ciyaya meuli reuwas. Nah maneh datang ka dieu teh rawah riwih kitu siga aya naon bae. Cek Ciyaya. Sedengkeun nu sajana mah malencrong kabeh ka Neng Heni bari jeung heran. Itu emak itu emak. Cek Neng Heni deui. Itu emak naon ngomong teh ka bener? Hayam mah hayam. Heueuh hayamna naha? Nah hayamna. Cek Ciyaya deui. Hayam anu emak icah sadaya emak. Aya nu maling sigana mah da pantokan hayamna oge dugi karujad. Cek Neng Heni. Atuh leng Ciyayah teh meuli ngahuleng. Sedengkeun ibu-ibu nu sajana katempo pating harewos pating kecewis. Bener bea kabeh hayam teh Nyai. Ciyayah siga nu can yakin. Muhun emak sadayana anu maok teu nya sapisan. Haruh atuh ieu kumaha? Rugi gede urang teh Nyai. Kapan ari hayam nu jago mah? Nu salpan iji geus ditawar ku Haji Suryadi. Malah wanieun harga mahal oge. Cek Ciyaya bari tuluy malih ka Cieti. Cieti wayahna engke urus-urus balanja mah itu kuringna kapalingan keur musibah. Cek Ciyaya bari kot kana balanjana bari jeung can mayar tuluy buru-buru ngaleos indit. Har reka mana tuh Ciyayah teh? Kapan ari Ciyayah mah cenah rajin sodaqohna. Nah geuning Ciyayah sampe kapalingan hayamna. Cek Cieti bari rada seuri. Ciyayah teu malire terus bae indit ngincik dituturkeun ku Neng Heni. Sedangkeun ibu-ibu nu sajana parahinang kerap sungut marahan seuri. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula kaayaan di imah si Amung. Subuh-subuh keneh harita si Amung geus udang. Ari nyimas banyu asihna katempo siga nu keur tibrak keneh sare. Si Amung tuluy ngoleleng kaluar ka tukang ngarabut sampe tuluy dibawa ka dapur dibersihan. Sanggeus kitu mirun api ngagodog cai. Sanggeus caina asak si Amung tuluy ngagodog sampe. Nyimas banyu asih teh kudu dibiasakeun barang dahar kadaharan manusia. Lantaran terus terang aing nama aing geus bener-bener nyaah ka manehna teh. Aing hayang hidup salilana jeung nyimas banyu asih. Cek si Amung bade terus niupan api ku semprong. Teu kanyahoan ku si Amungna si horeng di tukang geuna teh geus aya nyimas banyu asih keur nangtung.
ngomongan si Amung kadenge meni jentre kabeh ku Nyimas Banyu Asih. Atuh Nyimas Banyu Asih teh menikah gagas. Si horeng Kang Amung teh bener-bener cinta ka aing. Lamun kieu carana aing moal nyeun pilakun anu mata Kang Amung nyeri hate. Aing rek nurut sagalana ka Kang Amung. Gerentes Nyimas Banyu Asih. Si Amung geus anggeus ngasakan cai jeung nggodog sampeuna. Tuluy cai diwadahan kana katel, sedengkeun kulub sampeuna diwadahan kana baskom. Si Amung malik rek ka tengah imah, maksudna mah barang rieuk breh teh. Si Amung karek sadar lamun Nyimas Banyu Asih teh geus nangtung di tukangeuna. "Nyimas, je si horeng teh tos gugah." "Mohon Kang, abdi mau tos gugah tadi oge milarian Kang. Si horeng Kang teh aya di dieu," tembal Nyimas Banyu Asih. "Mohon, Kang teh tos naeur cai Nyimas, teras golub sampeu tah. Lumayan kanggo nyarap. Hayu Nyimas jual nyarap heula di payun, lumayan enak teu da cobian sampeu teh." "Mangga Kang, puguh abdi oge hoyong ngaraosan. Kumaha ari rasana kulub sampeu teh?" cek Nyimas Banyu Asih. Atuh tuluy si Amung teh indit deui ka hareup bari mawa cai jeung kulub sampeu dituturkeun ku Nyimas Banyu Asih. Sanggeus aya di hareup brak kulub sampeu teh jeung cai tehna ditunda dina talupuh. Si Amung tuluy diuk sila, Nyimas Banyu Asih oge diuk pinggirin si Amung. "Tah, ieu namina kulub sampeu Nyimas. Ieu salah sawios tina kadaharan manusia. Janten ari manusia mah sanes mung saukur ngadahar daging bae Nyimas, tapi oge kadaharan tina tetangkalan. Sapertos sampeu tah salah sawiosna tina bueutiana. Aya oge buah-buahana, aya oge sangu tina pare." "Oh, kitunya Kang. Resep teh janten manusia mah nya. Mun teu kapungkur atuh abdi kenal sareng Kang teh. Meureun abdi teh tos janten manusia teu kapungkur oge." "Ah, atuh da namina oge jodoh Nyimas. Sok ayeuna mah enggal cobian. Tah dahar sampeuna kada hilap kada nganggo tangan." "Mohon Kang, mangga." Satuluyna duanana katempo ngadalaharan sampeu, bet siga nikmatin pisan. Ayeuna mah Nyimas Banyu Asih oge geus teu karagok deui barang dahar make leungeun teh. Sanggeus eueuh eureureu si Amung kadenge teurap, tuluy kelekep minum meni sampe kabeak sagelas. Nyimas Banyu Asih oge nurutan minum. "Tah ayeuna mah tos wareg Nyimas, hayu cuang nepangan Pak RT. Akang hoyong nalkeun Nyimas ka Pak RT. Kada hilap upami Pak RT naros wasta Nyimas. Nyimas kedah kena rela nya. Kade hilap tah." "Mohon Kang, abdi oge moal hilap." Tembal Nyimas Banyu Asih. Sanggeus kitu mah si Amung tuluy nangtung. Nyimas Banyu Asih oge nangtung. Tuluy leos ka luar. Si Amung teu poho nulakan panto heula. Si Amung jeung Nyimas Banyu Asih terus saleumpang anu ditujuna nyaeta imah Pak RT. Pas kabenerana di jalan teh simpe teu panggih jeung jalma saurang-urang acan. Ngan saperti samemehna sakabeh sasatuan anu rek kalewatan ku Nyimas Banyu Asih siga nu sarieun hayang pati keurapak tuluy kalabur. Bari jeung kadenge rame ka kakokok. Lamun pas liwat ka kanang embe oge ngadadak gandeng, ngasarada bari jeung babadug. Malah manuk-manuk oge haliberan ngajaruhan. Si Amung nyarita ka Nyimas Banyu Asih. Sasatuan teh sigana teh masih kene sarieun papandak sari Nyimas tehnya. "Mohon Kang, tapi dah sing yakin ka abdi, engke oge lami-lami mah moal." "Oh, mohon atuh, mudah-mudahan bae sing enggal biasa deui, supados urang lembur henteu curiga," cek si Amung. Si Amung jeung Nyimas Banyu Asih terus bae leumpang leok mengkol ka beulah katuhu. Pas barengana liwat ka hiji imah. Anu boga imah teh ngaranna Celinda. Ari Celinda pas marengana keur nangtung di pakarangan imahna bari ngahuapan anakna anu karek umur 1 tahun setengah. Bareng si Amung jeung Nyimas Banyu Asih liwat, anu cerit eta anak Celinda anu satadina keur anteng teh ujug-ujug ngajeuaw, ceurik menengelak, malah sampai katotojer sagala. Sampai-sampai Celindana bae hampir ngajengkang lantaran anakna ngamuk bari jeung motah. Celinda meni heran. "Ih nah budak teh ujug-ujug ngamuk bari jeung motah, aya naon nya?" Cek Celinda bari tuluy ngarepehkeun anakna. "Jap geulis Jap, kunaon atuh si geulis teh kunaon?" Cek Celinda ngarepehkeun anakna. "Kunaon ceuk eta barangkali teh geuning teu ujug-ujug nangis kitu?" tanya si Amung. Sedengkeun Nyimas Banyu Asih mangan saukur manggut. Celinda anu keur tungkul ngarepehkeun anakna nenggak ngareret ka si Amung. "Ji geuning jang Amung, nembe pendak deui Ujang, ka mana bae Ujang teh?"
Biasa bece tosnya Pak. Eta kunaon murang kali teh geuning. Tembal si Amung bari balik nanya deui. Duka teuing puguh ujung-ujung kamu kieu ujang. Sigana bari gagal ku sireum sugan. Tembal Cilinda. Sedengkeun orokna, barang Cilinda ngobrol jeung si Amung teh ceurikna kalah beuki ngelak. Untungna si Amung teu kajonjonan. Si Amung buru-buru pamit deui rek nuluykeun lalampahanna. Mangga ceuk, abdi ka bujang bade nepangan Pak RT. Mun sok atuh ujang dilajeng. Cek Cilinda. Satuluyna si Amung jeung Nyimas Banyu Asih terus salempang deui beuki lila beuki jauh. Aneh sanggeus si Amung jeung Nyimas Banyu Asih jareuh mah jap budak Cilinda teh langsung jempe teu mutah kawas tadi ngan kadenge sada eurih-eurihkeun bae tas ceurih. Aneh. Nah si Neng teh ujug-ujug ngelaknya. Kapan keur anteng? Cilinda tuluy mariksa kana jero baju budakna kana tonggongna. Kabeh menitu laten. Bisi aya nu bentol boh tapak ngegel sireum. Tapi dauhna naon? Cilinda beuki heran. Ji pada mau bentol boh tapak ngegel sireum. Nah tuh budak teh nya gerentesna deui. Tadi si Amung akhirna mah anjog ka imah Pak RT. Pas kabarana Pak RT teh aya di imah katempokeun barabayam. Sedengkeun di dinya oge aya tua kampung Mang Boil, Mang Uday jeung sababaraha urang sejenna anu keur ngariung dina teras imah Pak RT. Kur kitu ujug-ujug gerapak. Hayam anu keur diparab ku Pak RT ngagerapak, malah anu nyamber kana beungeut Pak RT sagala. Tuluy lompatan kabur. Pak RT jeung nu sejenna meni heran. Nah eta hayam teh Pak RT geuning ujug-ujug ngagarapak itu atuh. Tanya tua kampung. Teuing puguh. Nah kuring oge teu ngarti. Tembal Pak RT. Ngan waktosna seep ya dongeng karangan pribadi Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.